Putra, pangmelikeun rokok sampurna cik ke warung. Enggak ah Mang, karena hidup aku tidak sempurna seperti hidup orang lain. Si Putra kunaon budak teh? Sugan keur galau. Wah, aya si Ica euy. Ca, Naon Mang? Ca. Daek teh ka warung meuli rokok. Oke, kuliahna hegay jang Ica. Mang, kembae ku urang we. Ari si Putra ngomong we hatuh hayang di kuliah gitu. Aja.